Aduh. Buset deh. Aing geus lila ya. Kan kapanggih si cendol ya. Kumaha kabarna ta budaknya? Geus lila banget tara kapanggih. Aya naonana geus ya. Hirup keneh apaan teh ta budak teh nya. Buah-buah geus jaya sugan ta budak. Ari geus jaya mah poho ka aing goblok. Tuning ta budak nya. Ananya hirupna itu budak teh. Jadi imah sugannya. Yes. Jadi dia, Jess. Wah aing diomongkeun wae sia datang dol. Ari kitu teh cara nama tuh. Sia panjang atuh dol. Panjang umur lah, Jess. Lain. Naona? Congorna. Kayaknya. Ngomong-ngomong sih dia kenaon, Jess. Iya, aing teh ngabagu we sugan aya duit murah aing mah dol. Murag. Oh. Wah, yang tebukun ti belade sugan teh naon ai camonot wae. Emang naon gitu aing cek sia dol. Ai geuning beki ciot sawah. Suwe. Semua kuat cembur aing mah. Ini kali wati. Ya, cari kana sia ayeuna teh ka mana? Nyaho aing bingung, Jess dah. Hirup mah butuh kepastian dol. Pastina si ayeuna ere ka mana gitu. Ini kenangan gawe, jadi gawe-gawe naon atuh ke kitu nya dah. Iya. Tiba heula hirup dengan kitu jeung kitu wae. Tempona batur tuh Nah. sama. Kunaon emang gitu? Jilag-jilag. Buset, banda eta teh. Lain bangkong. Pak, kenang gua nenga. Lu teh banda. Jess, yang ada itu ku hese nama euy. Ese kumaha? Het, enak tuh baru leutik. Anu gede ge eueuh. Balik meureun budak. Biraku. Lah, ye aya ge neangan duit anu gede. Anu leutik ge eueuh. Oh gitu. Heeh. Sugan tibalik mau macak aing sia mun ngambek wae ya. Sia mah are dibenerkeun ku aing sok gadag sia mah sok ngamuk. Aya ajakan usaha tuh, Jess. Usaha naon ge atuh dah. Hayang sia jadi beungharan. Lah aya aing teh bongkos batur. Ongkos batur teh kitu. Lah jadi beunghar, hayang beunghar, semua mau dibalik wae. Heeh. Sia mah sok adat doang digedekeun. Ajakan tuh aing usaha deh, usaha kos batur dah. Gampang ayeuna mah dol, hayang loba duit mah. Masih. Ya, nama kieu mengikuti jalur zaman ayeuna we. Nah, mah eta bangun aing kadenge ya. Yo, asal kuat modalna sia, ngan modalna ngan butuh duit. Teu kudu gede dong, 20.000 jeung rokok sabungkus. Usaha naon kos itu aing teu ngarti. Ye, zaman ayeuna kamari babaturan aing. Oh, Ngan saukur nyimpo di tatangkalan. oh, menang tang masangna kemarin teh. Lah, buset madug. Naon mledug? Bungetna. Ieu dah goblok. Ayo bunga. Siga teh nyaho mledug kos batur beunghar. Teh ieu dol, maksudna Masa kieu. sudah mas terus eh. Karena makan mengikuti alur zaman ayeuna. Oh, bener. Zaman ayeuna makan lobana nyimpo teh kitu. Ngan angka Oh, orang pasang usah gitu meureun. pasang. Isok aing tah atuh, isok aing, isok aing milu atuh. Ya, modal ngan saukur duit 20.000 jeung rokok sabungkus. Leutik. Leutik di mana aja mah leutik mah sakitu gitu Ayeuna masang 20.000 sia menang 6 miliaran. Ayo. Heuh nya. Kamari tetangga aing 1 juta 1 miliar dol. Duit. Lain nu buta teh bisa liar. Iya. Ayo aing ajak isukan nya. Oh, ayo. Nyimpo di mana nyimpo orang ieu? Ya, di deket itu tuh tatangkalan itu tanggal kelapa. Heeh. Itu tuh aya tangkal cereme. Heeh. Tak didinya sia daek mah jam 9 namun bisa beurangnya tong amun misalkan sia peuting sieun mah. Beurang keluar jurigna aya. Buset. Bejaan sia mah. Aing pabalsieun aing kos itu teh dah pelododna. Aing mah sia ari pak polodod mana budak teh sieun sia. Emang lagi aing. Beda teh mah tuh. Shit. Masih aja san. Ih, malah hayang deui nya. Tambah dong mah. Ini. Ya. Pokoknya mah mun sia bener daek jurig didinya mah rada elit teh kitu dol. Sieun atuh aing. Ih, ulah sieun-sieun. Santai aja elit mun pamenter luar biasa mun Jess beda jeung batur. Tebang
jurig elit gitu mah ya pamentaanana kamari ge anu tembusnya 4 angka. Terpenting coba. Oh ya pamentaanana dengan saukur rokok filter sabungkus nya. Rokok filter. Oh, Buset. ujung kopi sagelas menang nyeduh. Heeh. Ujung kopi atana sarenceng. Kamu amat sih permintaan si jurig dinya nya. Yes, sama anu kamari ge tembus itu. Sama Tembus 4 angka lain, Jess. ain tembus. Tembus tahun. Bolna. Ini mencret menurut siapa nya? Bener serius dah. Kita mangan gitu doang. Elit mana mah. Hayang wae disedukeun kopi sagelas. Heeh. Jeung deui kopi anu atahna sarenceng. Urang ngawak dari itu masalah gitu. Heeh, jeung rokona sabungkus. Ya. Filter. Cil pas gitu. Gampang saja. Biasa aja dong itu mulutnya. Hayang kopi sarenceng. Cil atuh. Sadus, ku aing jangan ngomong busat teh jurig dinya tah. Set deh. Tapi siap. Siapa yang beunghar dah. Set deh. Oh, geus ayo hari siap mah gitu. Emang ngangan merek saran ka sia gitu. Anu geus jeung geus ge tembus kamari teh. Gitu. Tetangga aing menang 4 angka. Antara esokna yang gedenya tuh dah. Ayo, Geus yang sukses aing. lah daripada kieu wae kan. Jess sebenarnya mah kayak aing teh muluk-muluk iya. Nah, naon sia doh. Aing yang nyandung. Set, anu segala yang nyandung aing mah. Ayeuna anu hiji ge keur ripuh kieu, laguan teh segala yang nyandung aing mah. Iya. Oh, tuh dari kahayang mah hese doh. Heeh. Yang penting mah orang kudu berkecukupan we ieu. Gitu. Aing minta antar disukan ka ditu ih. Ih, aing nyari nganter mah teu bisa. Aing aya perlu ngan ku aing teh tunjukkeun we tempatna. Gitu. Tuduhkeun atuh ku si atuh aja sih teu rugi. Tuduhkeun ku aing Heuh, nya. tempatna heuh. Jeung deui ulah poho sia. Kunaon sih? Kan jurigna jurig elit. Tenang kita mah tenang. Heeh. Ku aing moal tadi etakeun ieu. Rokok filter sabungkus nya Heeh. aing ngan saukur nyalingan. Heeh. Rokok filter sabungkus. Terus jeung deui kopi menang nyeduh sagelas. Jeung deui kopi anu atahna sarenceng. Bawaan orang kadinya teh. Heeh. Set. Ku aing jadi caturkeun tadi. Bahayang bang sarenceng gampang. Sadus ku aing bawakeun. Set kopi kabeh. Gak nyaho atuh ngaco. Siapa? Mending hari gitu mah, hari sia sanggup mah. Aing ngan ngabejaan hungkul. Oh geus, ayeuna mah kieu we. Gerabah sia ayeuna mah lah. Oh, Mandi. Oh aing burit ongkoy, burit aing arateul. Oh, saya mau seberapa poe teh mandi. Hangru gitu alabatan bau ieu lauk pae. Heh, coba ngomong teh ah. Kadang sih mah aing geus satunya. Oh, Ieu naon ya? Lah pota. Kopi sarenceng. Ududna sabungkus jeung kopi menang nyeduh. Deh, aing mau jadi tamal kopi deh jeung udud. Maka aing buka duit, kudu we aing tamal kopi jeung udud eta. Aing aing kudu maksakeun kicaran mah aing kudu ka warung lah ieu. Sugan aya meuli kopi jeung udud. Teteh aya rokok filter eueuh jeung rokok kopi sarenceng. Hek, si anu kamari ge can mayar cendol. Mending ngahutang malulu. Bayar we heula nu kamari ye. Ayeuna mah di bayar kontan teteh. Mesin bati hutang hirup teh tenang we tas kasbon teh ti bos. Bayarna mah. Kedengan nyokot kopina heula jeung rokona. Tuh cokotan rokona eta. Ya rokoknya ya, poho bayar ya. Buset, eta bujur. Tara modal sugan. Kuat, kuatin modal, kuatin sekali seempang aja sekali modal. Ini harapun. Aku yang dibayar ya, bang hutang mah iya. Heuh, ya sok ngahutang we hutang kamari ge can dibayar-bayar. Kalaru yang aing ngahutang teh lain nya. Geus. Aing buka modal seutik ge ya. Hayang beunghar ya, dek pake ngimpo. Sugano atuh aing bisa beunghar. Sakirana aing hasil moalnya. Ih sakirana amun nuduhkeun si Jason teh hasil. Telag gua aing si Jason.
Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan? Perasaan aing nyanyi kos kieu sih baheula mah teu kieu ih asan teh lagu teh. Sakali dia. Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Lieur aing habong-habong hirup keur lalieur kieu aing hagitarkeun kota lieur aing. Wah geus kieu teh aing hirup ieu. Usaha geus naon wae. Ti baseuh ka anu garing, ti caang ka anu poek. Weuh nu nerapisan. Ampun aing ah. Tuh rek mana nyurung kuy wae nya. Sinarieun ka kara ketempoan ya. Corong bensin. Oh. Tadi kasep. Siap bet. Dia. Calik kali dia. Ya kemana ya dol isuk-isuk mau kopi kulo begitu? Ya tuh yo. Coba kopi aing mulai yang sebet. Aing keparangan amat sih aing keur dieu we dibawakeun kopi. Ih, ulah betul lain jeung main lain. Kitu ari kitu carana mah aing mani hitungan teh bang kopi sagelas ge mah dol. Hiji atuh deh. Ulah perlu masalah kopi juga perlu. Perlu ka mana maksudna? Ih, kayak mau basi robet sok kanan. Aing gemah atuh dan teman-teman teh jeung babaturan. Ih, untuk ulah-ulah teh. Eta si cendol aing mani kabina-bina teuing sih aing keur ngopi ge ampun aing. Ulah ieu mah kopi perlu. Gimana sih emang? Ah, ya wis sok kepo-kepo teh bet. Jujur we jeung aing mah rek dibawa ka mana eta kopi teh sabenerna. Jadi kieu bet ieu nya. Aing gambar ka pangisi Jason. Si Jason teh kieu. Hat dol. Terus sia bangku kieu jeung kieu we perubahan cenah kitu. Cek si Jason teh. Si Jason teh. Heeh. Si Jason ngomong ka urang, "Ya dol hayang saya buhar mah urang ngimpo cenah katangkalan nu ditu." Aduh, sia mah zaman ayeuna masih percaya nu kitu keneh wae dol aing ah. Emang geus aya nu hasil eta ladang ngimpo teh batur. Ai cak si Jason mah ngomong kieu ka urang. Heeh. Dol cenah kemarin teh anu ngimpo, anu teu senang ngimpo tangkalan eta teh. Brak cenah langsung. Buset, naon eta duit. Nyaho ai teh nyaho. Brak eta pokona mah. Heeh. Set, Ayeuna mah kieu. Tibang karuhun mah bisa diakalan. Moal mentak nyahoun ieu ku sia siuk ieu cai di itu susukan tuh. Pinuhan deui, kucek-kucek. Lah pinuh deui. ilok bet. Lah, Amuk moal kira-kira na ye. bodoh-bodoh teuing sih sia dol. Gampang saja geus ku situ mah. Geus aing geus siuk pokona ka ditu teh cai itu. Pinuhan ieu geus bawa ka ditu geus. Iya mending ieu biarkeun apa tanggungnya betnya. Heeh. Amun geus biarkeun make cai susukan gitu. Nah, emang sih geus ngopi encan emang. Encan. Ya teh kitu. Aing ngopi heula aing sarua ah. Heuh pelem bet. Lah, Kumaha ngruhun papanderinya. tak kitu geus. Sesaan. Enak mah itu geus siuk tuh cai susukan Heuh nya. Hat deh. Teman-teman teh bang kuruhun atuh ah. Kata gitu, tongkol kominin. Ina bawa ya. Heuh tinggalun. Belum. Sok ngamuk we ditu deui. Dol, aing cendol. Bela-belaan eta jeung kuruhun mau kopi saruntuy. Nanya jeung aing. Usaha ngan marah blauk batur iraha jadi duit na ringis kieu nya kamari kan aing tas ngabobodo si cendol ditah mawa kopi jeung ududna
tak kan lumayan etanya. Udud mah 2 poeun sabungkus jeung kopi sarenceng. Nah bener ya guys, usaha mah kumaha we ari geus kieu malah. Ya. Buset, terdebat kopi bener. Buset, boho. Kopi jangan ngimpo. Ah, kita serbet mau kunano icen nah. Terus lagi akene gegodohna ya setik deui ya. Ya, waing kucekeun we jeung cai susukan. Da monyoh di urun mah atunya. Akhirnya aing gerun mah ngamuk tuh dia lagi ya. Waing bere cai susukan. Rebah dia mah aing usaha mah kumaha we ya. Nu penting poe ayeuna mah manggih kopi. Jeung udah sabungkus ge geus alhamdulillah. Tah. Aduh. Ya, pabeulit kieu lah. Usaha ngan kuat kieu aing. Iya. Aduh. Aing boga rokok hiji-hijina ya. Lumayan lah, saker modal ngerjain si cendol. Kumaha we geus kieu mah euy. Coba mana tanggalan nanya? Tuh, salah. Itu sukan tuh rada keeng tuh. Henteu si itunya. Dari kemana, Jang? Coba diem beureun yeuh, tanggalanna yeuh. Moal salah sianean aingnya. Buset. Aing kukeung ada yang suara lagi yeuh. Aing ge nyaho. Sia pasti erek nyimpo. Kan jelema ayeuna mah zaman emang geus kos kitu nareangan angka. Set. Sakti tanggalan yeuh. Bah, wing datang ka dieu teh yang menang 4 angka, bah. Sia mawa persyaratan untuk. Persyaratan. Oh. Nah, kemarin si Jason ngomong, kita wing kita mau kopi serenceng, Oh. aja rokok filter, Oh. kopi menang nyeduh, wing mau bah, tabah aya kopi lagi bah tah. Oh, pokoknya asal aya persyaratan ge ku aing dikabulkeun. Yo bah, coba amun abah sakti teh, buktikan coba kesaktian abah yang nyaho coba wing. Set, keluar asup. Blok aing mah gedebeg. Bener temen keluar asup tanggalan. Bener mah tanggalan sakti yo. Wah, Emang kahayang sia naon? kayang kuwi mah teu muluk-muluk bah. Bangga hayang mobil Pajero 3, Fortuner 4, jeung mobil Alia anu buntut teh hejo 2, imah gedong, jeung sawah 3 hektar. Jeung naon deui? Hiji deui bah wing, hayang nyandung. Atuh utama aing ge hayang atuh dol. Ieu kuhun biasa hayang nyandung segala sih. Biasanya ngaran aing segala deui. Ya, hayang keluar 4 angka mah. Aya ieu ku aing bejaan ieu. Mantrana sok segera nangtung. Mantrana ku aing bejaannya engke turutan ku sia. Sok ayeuna geura turutan aing ieu. Leungeun kata tangkalan, Leungeun ke tangkalan, bujur ka tukang, bujur ka tukang, buset aing ku saya dekerem.
Langsung yo mantra nanya turutan. Rep si jabang bayi, Rep si jabang bayi, nilep kanal yang tai, nilep kali yang tai, cus polodot, cus polodot. jus polodod, jus polodod. Abuh deh teman-teman masih kos itu. Ulala wara saya mantra. Pokoknya dijamin mujarab ieu mantra teh. Yo, ku aing sebutkeun angkana. 4 5 7 9. Tah eta tah angka anu mujarab. Sok geura pasanganku sia. Set, nun baik itu mah tuh bahnya. Ya bah, amun kira-kira tembus, kuing balik deui. Tenang we abah mah tuh bungkang tuh ujian lagi kuing diancak. Oh, pokoknya sia ulah bohong takai. Tuh balia tuh bah, ieu kuing bener bohong. Oh. Aco abah mah Sok dijamin tembus eta angka teh. tembus bah. Oh, tapi ka bool ujian lagi tembusna. Buset, mencret meureun. Oh tuh bah, kita mau balik aja bahnya. Yo, sok. Tabah ancaknya dihandap dah bah tanya. Kopi aya, udud aya. Oh, pokoknya ulah kurang hiji ge eta angka moal manjur ta. Lah aya geus komplit bah. Bang tinggal kopi tinggal nyurudup. Oh, Rokok sok. tinggal diisep. Oh, sok mangga. Iya, Jess. Nanti siap meureunnya nu kudu aing. Terus siap turun. Blok bacot siap tadi ke aingnya. Kudu nah, kudu. Blok siap turun. Nah, itu turun. Tadi ribut wae tadi teh beres di luhurnya. Aing saya tadi di luhur tadi.